A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu maka ari kalimah isim yu'rafu eta bisa dikanyahokeun naon kalimah isim bil khofdi ku sabab jr wa tanwini jeung tanwin wa dukhulil alifi wal lami jeung kaasupan alif lam wa hurufil khofdi jeung kaasupan pirang-pirang huruf jar. Wahia jeung nyaari huruful khofdi min eta lafad min, wa ila jeung lafad ila, wa an jeung lafad an, wa ala jeung lafad ala, wa fi jeung lafad fi, wa ruba jeung lafad ruba, wal ba'u jeung ba, wal kafu jeung kaf, wal lamu jeung lam, wa huruful qasami jeung pirang-pirang huruf sumpah. Wahia jeung nyaari huruf sumpah teh al wawu eta wawu, wal ba'u jeung ba, wat ta'u jeung ta. Bismillahirrahmanirrahim. Dina kauluhu ieu urang ngabahas tentang ciri kalimah isim. Jadi sakumaha kamari dicarioskeun bahwa urang ngaos ilmu nahwu eta teh dalam rangka belajar bicara bahasa Arab yang baik dan benar anu dingaranan kalam. Nah, dina kalam sendiri eta teh ngabogaan bahan anu mana bahan bicara teh nyaeta berupa lafad atawa kalimat. Anu mana kamari tos diwartoskeun bahwa babagian tina kalimat teh nyaeta kabagi kana 3. Hiji aya kalimah isim, 2 aya kalimah fiil, 3 aya kalimah huruf. Kamari urang tos nganyahokeun nu kumaha isim, fiil jeung huruf, nganyahokeunna tina segi ta'rif. Anu mana tina ta'rif eta mah nuduhkeun kana makna. Jadi urang bisa nganyahokeun ieu teh kalimah isim kusabab urang ningali maknana. Urang bisa nganyahokeun lapad kana sa kalimah fiil kusabab urang ningali maknana nyaeta geus sasapu. Pun ayeuna urang bisa nganyahokeun nu kumaha kalimah huruf dina ta'rif eta teh tina segi maknana nyaeta sakur-sakur anu maknana pelengkap eta teh kalimah huruf. Lanjut sabada urang nganyahokeun tina segi ta'rif atawa tina segi makna, ternyata urang bisa nganyahokeun masing-masing ti antara kalimat isim atawa fiil atawa huruf eta teh tina segi ciri. Anu mana ari ciri mah nyaeta ningali tina zahiriyahna lafad. Jadi tina segi lafad tanpa urang ningali kana segi makna, urang teh bisa nganyahokeun, oh ieu mah kalimah isim sabab aya cirina, atawa oh ieu mah kalimah fiil kusabab aya cirina. Nah, anu pertama ayeuna urang rek dipelajari dina qauluhu fal ismu yu'rafu eta teh ayeuna rek nganyahokeun tentang ciri-ciri kalimah isim. Anu mana di dieu dicarioskeun bahwa cirina kalimah isim teh sadayana aya 4. Nu kahiji nyaeta kusabab jr tungtung, kadua kusabab tanwin, katilu kaasupan alif lam, kaopat kaasupan huruf jar. Nomor kahijina teh nyaeta khofad. Anu sapertikeun kumaha atuh khofad? Ayeuna urang langsung bae ningali kana contoh sapertikeun di dieu aya lafad bismillahirrahmanirrahim. Dina lafad bismillahirrahmanirrahim teh eta aya 5 kalimah. Hiji ba, 2 lafad ismi, 3 lafad Allah, 4 lafad ar-rahman, nu kalimah lafad ar-rahim. Nah, ti antara anu 5 kalimah ieu urang bisa nganyahokeun anu mana bae kalimah isim nyaeta ku jalanan urang ningali ciri. Anu memang eta ciri teh katingali tina lafadna. Urang bisa nganyahokeun tina bentuk lafadna. Dina lafadna di dinya aya naon. Nah, sakumaha anu dibahas ku urang? Urang teh keur ngabahas ciri isim nomor kahiji tegasna jr tungtung. Ari jr tungtung teh sabenerna nama eta teh mangrupakeun i'rob. Anu mana ciri i'rob jar mah eta teh aya 3. Hiji kasroh, 2 iya, 3 fathah. Ngan pedah biasana ari ngaos jurumiyah mah eta sok dikaji ku pemula ku ibtida. Nah, supaya ayeuna urang lebih ringkes, lebih simple, supaya henteu lami teuing ngajelaskeunana, sementara mah urang nganyahokeun jr tungtung eta teh nyaeta ku harkat jr. Moal waka dibahas ku fathah atawa ku iya. Sabab biasana jurumiyah mah sok ku para pemula anu ngaosna teh. Berbeda jeung lamun urang ngaos imriti atawa alfiyah, maka eta mah tanpa ngajelaskeun lebih panjang lebar oge urang pasti tos kajelajahi nu sapertikeun kumaha bae ciri-ciri i'rob jar.
Nah nu mata kitu jang sementara ayeuna mah urang nganyahokeun JR tungtung teh nyaeta harkat JR nu aya di tungtung. Nah di dieu di antara 5 kalimah ieu antara ba, lapad ismi, lapad Allahi, lapad ar-Rahmani, lapad ar-Rahimi urang bisa nganyahokeun nu mana bae nu kaasupkeun kalimah isim nyaeta tingali bae harkat tungtung kalimahna mana anu di JR-keun. Ternyata di dieu tungtung kalimah anu harkatna di JR-keun teh eta aya 4. Hiji lapad ismi, 2 lapad Allahi, 3 lapad ar-Rahmani, 4 lapad ar-Rahimi. Tuh bisa katingali ayeuna ku urang. Nah, tungtungna teh JR. Berarti eta nu 4 lapad ismi Allahi ar-Rahmani jeung ar-Rahimi eta teh ngaranna kalimah isim. Di mana ayeuna urang bisa nganyahokeun eta kalimah isim? Pan aya cirina. Mana? Tuh di JR-keun tungtungna. Sapertikeun kitu, kitu nya. JR nama bebas gitu nya tarkibana nama lamun urang rek ngaos lebih jauh gitu kan moal sapati-pati JR lamun eueuh sebab nyaeta sebab nanti ku sabab ngajadi tarkiban sapertikeun di dieu nah rek JR nama ku sabab jadi majrur atawa aina ku sabab jadi mudhof ilaih saperti lapad Allah atawa ku sabab jadi sifat nyaeta tabe saperti lapad ar-Rahmani ar-Rahimi. Terus kumaha atuh eta ba pan eta ba oge diharkatan JR tapi kunaon teu kaasupkeun kana kalimah isim. Nah maka supaya ayeuna urang tahu kana jawabanana ayeuna urang perlu nganyahokeun salah satu hal nyaeta perbedaan bentuk di antara tilu kalimah antara isim fiil jeung huruf anu mana bentuk kalimah isim jeung kalimah fiil mah eta teh kudu minimal 3 hurufna. Sedangkan lamun ayeuna kurang tina 3 hurufna, maka eta mah kalimah huruf ngaranna. Nah, ayeuna dina ba sanajan manehana ayeuna di JR-keun, tapi manehanana adalah suatu kalimah anu terdiri daripada 1 huruf. Maka sanajan ayeuna di JR-keun oge, moal mungkin manehana berupa kalimah isim, da minimalna kalimah isim mah nyaeta 3 huruf. Terdiri daripada 3 huruf. Terus kumaha atuh dina lapad ismi itu nah dina lapad ismi bismi katingali nama ku urang teh pan aya 2 hurufnya sin jeung mim tapi di dinya mah ternyata aya salah 1 huruf anu dibuang jadi asal kata nama memang terangkai daripada 3 huruf kulantaran ayeuna memang terangkai tina 3 huruf maka atuh lapad ismi sah dijadikeun kalimah isim berbeda jeung ba mah eta mah memang sahuruf itu jadi teu bisa ngajadi kalimah isim sabab minim pisan bentukna nyaeta kurang tina 3 huruf tegasna di dinya mah sahuruf nu sahuruf mah eta teh sok dingaranan kalimah huruf teh. Nah eta lah ciri isim nomor kahiji tegasna urang bisa nganyahokeun nu kumaha kalimah isim nyaeta ku cara ningali cirina berupa JR tungtung tingali bae tungtung lafadna di JR-keun teu lamun di JR-keun berarti eta teh tandana kalimah isim. Atawa nomor kaduana urang bisa nganyahokeun kalimah isim teh nyaeta cirina teh ayana tanwin anu kumaha atuh bentukna tanwin sakumaha ceuk patokanana nyaeta nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhirul ismi fil labdi wa tufariquhu fil khatti nun panambah anu sukun anu antel kana tungtung kalimah isim aya dina diucapkeun tapi teu aya dina tulisan aya dina ucapan tapi henteu aya dina tulisan. Nah, nyaeta sapertikeun di dieu. Tuh. Lafaz Zaidun perhatikeun ayeuna tungtungna. Ieu tungtungna lafaz Zaidun teh nyaeta aya nun anu disukunkeun. Zaidun kaya-kaya sapertikeun maca kieu teh nya. Sama ieu teh macanana teh. Zaidun kaya-kaya kieu Zaidun. Jadi di tungtung kalimah isim teh nyaeta aya nun sukun. Ngan peda eta nun sukun teh cuman aya dina diucapkeun tapi teu aya dina tulisan. Tuh tulisan mah sapertikeun kieu Zaidun, tapi diucapkeun mah kaya-kaya sapertikeun kieu. Nah, anu kieu lah nu dingaranan tanwin. Jadi nun panambah anu disukunkeun nu aya dina tungtung kalimah isim. Aya dina ucapan tapi teu aya dina tulisan. Kunaon atuh pangna dingaranan nun panambah? Ari panambah eta, panambah mah bisa dicuplak-coplok. Jadi
tanwin ieu atawa nun sukun ieu nu aya dina diucapan nah nu aya dina nalika diucapkeun maksud teh kitu nya eta teh bisa diayakeun bisa dieuweuhkeun aya ieu tanwin teh dina nalika ieu kalimah teu make alif lam tapi lamun ieu kalimah make alif lam maka tanwin jadi leungit jadi tanwin eta teh hadirna teh cuplak coplok tuh nya eueuh alif lam mah dibaca zaidun tapi nalika kurang dihadirkeun alif lam maka dibacana teh az-zaidu tah nu kitu bentukna panambah teh bisa dicuplak coplok nah eta tanwin teh nya eta nu sapertikeun kitu teh nun panambah anu disukunkeun nu aya dina tungtung kalimah isim aya dina diucapkeun tapi henteu aya dina tulisan nana kieu saperti lafaz zaidun diucapkeun nama aya nunan tuh tapi dina tulisan nama teu aya nunan eta lah tanwin maka atuh ayeuna urang bisa nganyahokeun sapertikeun di dieu aya susunan lafaznya eta akala zaidun to'aman jalisan akala geus ngadahar zaidun sahaki jaid to'aman kana makanan jalisan bari diuk nah di antara ayeuna susunan lafaz ieu teh urang bisa nganyahokeun nu mana bae kalimah isim nyaeta tinggal bae cirina kitu nya nah lamun ningali kana ciri anu pertama nyaeta jr tungtung di dieu teh ternyata teu aya anu dijerkeun tungtungna tapi lamun ayeuna urang ningali kana ciri isim nomor kadua nyaeta tanwin ternyata di dieu teh aya 3 kalimah anu make tanwin nyaeta lafaz zaidun to'aman jeung jalisan berarti eta lafaz zaidun to'aman jeung jalisan kaasupna kalimah isim bisa nganyahokeun eta kalimah isim ku jalanan urang ningali cirina nyaeta berupa tanwin ngan padah ieu tanwin anu sok ngajadi ciri kalimah isim teh ternyata kabagi kana 4 bagian nu kahiji aya nu dingaranan tanwin tamkin kadua tanwin tankir katilu tanwin muqabalah kaopat tanwin iwad anu kumaha atuh tanwin tamkin lamun urang hayang apal nu kumaha ngaran hiji-hijina nyaeta urang tinggal tingali bae tina segi patokanana anu mana ari ngaran tanwin tamkin teh nyaeta huwa allahi kulil asmail mu'robati hartosna tanwin anu antel kana isim anu mu'rob jadi hukumna kalimah isim teh eta aya 2 hiji mu'rob 2 mabni nu kumaha atuh mu'rob mah nyaeta nu sok robah-robah tungtungna lamun mabni mah tara robah-robah tungtungna nah nganyahokeun ayeuna mu'rob jeung mabni teh bisa ditingali sapertikeun ku urang dina contoh di dieu kalimah anu mu'rob eta nu sapertikeun lafaz zaid eta teh mu'rob tegasna sok robah-robah nyaeta bisa dibaca zaidun bisa dibaca zaidan bisa dibaca zaidin berbeda jeung lapad huwa saumur-umur huwa mah dibaca huwa teu aya dibaca huwu atawa huwi punya kitu lapad alladzi eta teh saumur-umur dibaca alladzi pun aina lapad hadza saumur-umur eta teh dibaca hadza maka nu sapertikeun huwa alladzi jeung hadza eta mah ngaranna mabni nah jadi tanwin tamkin eta teh nu nempel dina kalimah isim anu mu'rob tegasna kalimah isim nu sok robah-robah bisa dibaca dun, bisa dibaca dan, bisa dibaca din. Nah, ieu tanwina ngaranna tanwin tamkin. Oge nomor kadua teh aya nu dingaranan tanwin tankir. Nu kumaha tanwin tankir nyaeta sakumaha saur patokanana huwa allahi kulil asmail mabniyati farqan baina ma'rifatiha wa nukratiha. Hartosna tanwin anu nempel anu antel dina kalimah isim anu mabni pikeun ngabedakeun ma'rifat jeung nakirohna umum jeung khususna. Jadi ayana tanwin tankir eta mah dina kalimah isim anu mabni. Anu kumaha kalimah isim anu mabni sakumaha cek tadi kalimah isim anu mabni teh nyaeta kalimah anu tara robah-robah tungtungna. Nu kitu teh ngaranna mabni sabalikna tina mu'rob ari mu'rob mah nyaeta nu sok robah-robah tungtungna. Nah ieu mah aya kalimah anu mabni tara robah-robah tungtungna kari-kari ujug-ujug di tanwinan maka eta tanwin teh ngaranna tanwin tankir anu mana hadirna eta tanwin teh tangtu ngabogaan fungsi naon atuh ayeuna fungsina nyaeta farqan baina ma'rifatiha wa nukratiha pikeun ngabedakeun ieu antara anu khusus jeung anu umum sapertikeun mana sapertikeun aya contoh di dieu nyaeta tah nu ngajadi contoh teh nyaeta lapad sibaweh ieu lapad sibaweh teh adalah kalimah isim anu mabni sibaweh kalimah isim sabab sibaweh teh
adalah berupa nami seorang tokoh ulama ahli nahwu. Ieu kalimahna mabni. Buktina mabni tuh rek dibaca ropa, nasob ataupun JRT tetap dibaca sibawaihi. Jaa sibawaihi, ro'aitu sibawaihi, marortu bisibawaihi. Kari-kari bila mana urang manggihan ieu kalimah anu mabni teh ujug-ujug ditanwinan sapertikeun dibaca sibawaihin. Nah maka tanwinna eta teh dingaranan tanwin tankir gitu. Anu mana ku ditanwinana teh ieu teh aya fungsina nyaeta farqan baina ma'rifatiha wa nukratiha. Tegasna pikeun ngabedakeun mana anu umum jeung mana anu khusus. Lamun ayeuna dibaca mabni tanpa make tanwin berarti eta teh tuduh kana ma'rifat alias Sibaweh di dinya teh adalah imam besar Sibaweh, salah satu tokoh ulama nahwu. Ngan lamun ayeuna urang mendakan eta lafaz Sibaweh teh make tanwin dibaca Sibawehin, berarti Sibaweh di dinya mah tuduh kana umum, tegasna salianti imam Sibaweh anu ahli nahwu gitu. Mun cek bahasa urang mah Sibaweh KW itu umumnya. Nu mata kitu ngaranna ge tankir. Tankir teh ngaumumkeun, nganakirohkeun. Nomor katiluna teh aya nu dingaranan tanwin muqabalah nyaeta huwa allahi kulli jamil muannatsi salimi fi muqabalati nuni jamil mudzakkari salimi. Hartosna tanwin anu aya dina kalimah jama muannats salim dina papada nyandingan kana nun anu aya dina jama mudzakkar salim. Jadi ieu mah khusus tanwin anu aya dina kalimah jama muannats. Maka atuh urang kudu nganyahokeun nu sapertikeun kumaha bentuk kalimah jama muannats. Nyaeta ari jama teh tuduh kana loba, biasana mun dina logatan mah bahasa loba teh pirang-pirang. Muannats tuduh kana awewe. Gitu. Anu mah jama muannats mah ciri nana teh nyaeta tungtungna aya alif jeung ta, bari eta alif jeung ta teh panambah duanana. Mana contona? Sapertikeun di dieu aya lapad muslimatun. Nah, ieu lapad muslimatun ieu teh jama muannats. Hartosna teh pirang-pirang awewe muslim. Muslimah, pirang-pirang muslimah. Tuh, dijamakeunana teh nyaeta ku ditambahan alif jeung ta ditungtungna. Anu mana asalna nama tina muslimatun. Dijamakeun tambahan alif jeung ta ditungtung jadi dibaca muslimatun. Nah nu kitulah ngaranna jama muannats salim. Nah ieu jama muannats salim lamun manehana make tanwin ieu tanwinna dingaranan tanwin muqabalah. Naon atuh ari hartosna muqabalah? Muqabalah teh nyandingan. Ari nyandingan teh nyaeta nyesuaian. Nyesuaian kana naon? Nyesuaian kana nun anu aya dina jama mudzakkar salim. Nah di dieu dihandapkeun lapad muslimatun eta teh aya lapad muslimuna. Muslimuna teh eta teh jama mudzakkar. Nu luhur mah jama muannats, nu handap mah jama mudzakkar. Jama muannats mah pirang-pirang muslimah, lamun muslimuna mah jama mudzakkar, pirang-pirang lalaki muslim gitu. Nah ieu tanwin anu aya dina lapad muslimatun jama muannats salim eta teh nyandingan alias malebahan atawa nyesuaian kana nun anu aya dina jama mudzakkar salim. Nu mata kitu dingaranan lah tanwinna teh tanwin muqabalah. Jadi ieu mah masyhur ku ngarannya. Nomor kaopatna aya nu dingaranan tanwin iwad, hartosna gaganti. Jadi tanwin ieu mah berupa gaganti. Anu mana ternyata dina tanwin iwad oge eta teh kabagi kana 3. Hiji iwad anil ismi, hartosna gaganti tina isim atawa sok dingaranan iwad anil kalimati, gaganti tina sakalimah. Nu kadua aya nu dingaranan iwad anil jumlah, gagantina tina sajumlahan, ieu tanwin teh. Nu katilu iwad anil harfi, gaganti tina sahuruf. Nomor kahijina nyaeta iwad anil ismi, nu kumaha bentukna, sakumaha dina patokanana, huwa allahi kulli kullin iwadon amma tudofu ilaihi. Tanwin anu aya dina lafad kullun karena jadi gaganti tina mudhof ilaihna. Jadi lafad kullun dina nalika manehanana ditanwinan eta teh ngaranna tanwin iwad. Iwadna iwad anil ismi atawa iwad anil kalimah, gaganti tina sakalimah. Kunaon ayeuna bet dingaranan iwad anil kalimati? Kusabab lafad kullun mah eta kalimah anu kudu ngabogaan mudhof ilaih. Kunaon? Sabab lafad kullun
moal sampurna maknana lamun teu ngabogaan mudhof ilaih. Anu mana hartosna kulun teh nyaeta tiap-tiap. Bahasa tiap-tiap eta teh bahasa anu can sampurna. Sabab can jelas tiap-tiap naon. Jadi butuh kana sandaran alias mudhof ilaih. Nyaeta sok biasa nama di manaan tiap-tiap sahiji, tiap-tiap jalma, tiap-tiap perkara, tiap-tiap makhluk, atau tiap-tiap naon bae. Nah kakarek lamun ena geus ngabogaan sandaran nyaeta berupa mudhof ilaih, eta bahasa kulun teh eta teh ngajadi leuwih jelas. Jadi lapad kulun eta teh wajib kudu ngabogaan mudhof ilaih. Nah kari-kari ieu mah bila mana lapad kulun ditanwinan dalam artian henteu aya mudhof ilaihna, sabab lamun ngajadi mudhof mah manehanana teh teu meunang make tanwin. Ieu mah ditanwinan berarti teu aya mudhof ilaihna. Ka mana eta mudhof ilaihna? Nah ternyata eta mudhof ilaihna digantikeun kana tanwin. Nu mata sanajan lapad kulun dibaca ayeuna kulun henteu dibaca dua kata jeung mudhof ilaihna, maknana mah tetep eta teh aya dua. Kulun ari tiap-tiap sahiji, kulun ari tiap-tiap jalma. Sapertikeun di dieu aya lafaz kulun lahu qanitun. Nah, tuh dina lapad kulun nya dibaca kulun. Ieu teh tanwinana teh tanwin iwad anil kalimati. Nyaeta aya mudhof ilaih anu dibuang. Mana atuh takdirna mudhof ilaih? Nyaeta makhluk. Tah ieu teh berupa ayeuna takdirna. Asal nama kullu makhlukin. Hartosna kulun lahu qanitun teh nyaeta kulun ari tiap-tiap makhluk lahu ka Allah taala qanitun eta anu bakal turut, eta anu turut gitu. Nah kaya kullu makhlukin. Jadi sanajan ayeuna di dieu dibacana sakalimat tapi tetep dina maknana mah aya dua kalimat. Kulun ari tiap-tiap makhluk, ngan makhlukna digantikeun, diringkes supaya simpel nyaeta kana tanwin. Nu mata kitu lamun aya lapad kulun ditanwinan ngaranna tanwin iwad anil ismi atawa anil kalimati. Tanwinna teh gaganti tina hiji kalimat isim nyaeta nu berupa mudhof ilaihna. Nomor kadua teh nyaeta iwad anil jumlah, gaganti tina sajumlahan. Anu kumaha atuh tanwin iwad anil jumlah nyaeta sakumaha dina patokanana huwa allahiku id iwadun an jumlatin takunu ba'daha. Hartosna tanwin anu antel dina lafad id anu ngajadi gaganti tina jumlahan saba'dana. Jadi ayana lafad id eta teh sarua jiga lafad kulun salah satu kalimah anu kudu wajib idopat. Ngan pedah lapad id mah si mudhof ilaihna teh berupa jumlahan gitu. Nah dina nalika ayeuna urang manggihan lapad id kari-kari ditanwinan nyaeta jadi dibaca izin. Sapertikeun biasana urang sok manggihan teh dina lafad yauma izin atawa hina izin. Tuh id asana mah id kari-kari ditanwinan dibaca yauma izin atawa hina izin. Maka ieu tanwin nu aya dina id di dieu teh dina izin di dieu teh ngaranna iwad anil jumlah, gaganti tina sajumlah. Alasanana sakumaha cek dieu teh lazim idopat anu wajib kudu ngabogaan mudhof ilaih ngan pedah mudhof ilaihna berupa jumlahan. Mana atuh contona? Sapertikeun dina lapad wa antum hina idzin tanzurun. Hale ari aranjeun hina idin dina waktu eta tangduruna eta bakal naringali aranjeun. Nah ieu teh tanwin di dieu teh gaganti tina sajumlah anu mana takdirna mah nyaeta sapertikeun kieu. Tuh. Wa antum hale ari aranjeun hina id balagatir ruhul hulkum dina nalika nepi ruh kana pikoro tangzuruna eta bakal naringali aranjeun. Ieu takdirna. Takdirna ieu jumlahanana. Ngan pedah dina lapad nu kahiji di dieu henteu ditakdirkeun jumlahanana. Bahkan di dia teh justru idna malah ditanwinan. Nah eta. Jadi jumlahanana teh digantikeun kana tanwin dina lapad id. Jadi ieu teh boga jumlah ngan peda jumlahna digantikeun kana tanwin. Kumaha atuh ayeuna urang bisa nganyahokeun bahwa di dieu teh ngabogaan jumlah atau urang hayang bisa nganyahokeun sapertikeun kumaha bentuk jumlahanana nyaeta pastina dina ayeuna lapad id mah sok dihadirkeun dina sanggeus dibejakeun suatu kajadian. Nah dina samemeh wa antum hina idzin tanzurun eta teh aya bahasa balagoti ruhul hulkum. Sehingga kan di dieu teh dicaritakeun tah anjeun dina nalika kitu dina nalika naon dina nalika balagoti ruhul hulkum tanzurun eta bakal naringali. Itu. Jadi ieulah nomor kadua tina tanwin iwad
iwad anil jumlah tegesna gaganti tina sajumlahan nyaeta tanwin anu aya dina lafad id nalika id ditanwinan eta tanwina teh berupa gaganti tina sajumlah. Itu jangan nyahokeun takdir jumlahna tinggal tingali bae jumlahan anu dicaritakeun dina samemehna. Nomor kaopatna teh nyaeta iwad anil harfi hartosna gaganti tina sahurup anu kumaha nyaeta sesuai jeung patokanana huwa allahiku li jawarin wa gawashin wa nahwihima. Hartosna tanwin anu anteuh dina lapad jawarin jeung lapad gawashin jeung saumpamana lapad jawarin jeung gawashin. Ari kitu lapad jawarin jeung gawashin teh lapad anu bentukna kumaha nyaeta tina mu'tal lam tuduh kana segat muntahal jumu wazan fawailu. Aya dina kiasan isim fa'il. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatu wa fawailu. Nah eta nalika aya mu'tal lam terus ayeuna tuduh kana isim fa'il dina nomor katujuhna tina kiasanana akur kana wazan fawailu tah eta teh keur tingkah ropana sok make tanwin anu mana tanwina dingaranan iwad anil harfi gaganti tina sahurup. Leuwih jelasna ayeuna urang tingali bae kana tulisan di dieu. Tah ieu nya ieu teh lapad jawarin. Asalna lapad jawarin teh nyaeta jawariu akur kana wazan fawailu. Terus saenggeus ayeuna jawariu hayang ngajadi jawarin kumaha caritana manehanana jadi boga tanwin nyaeta dielatan. Kumaha ngelatanana buang domahna ieu ku sabab berat. Jadi dibaca jawari. Saenggeus dibaca jawari gantikeun iyana kana tanwin. Jadi dibaca jawarin. Jadi tanwinana teh gaganti tina sahurup nyaeta berupa iya. Kunaon atuh bet ayeuna digantikeun kana tanwin supaya leuwih ringkes, supaya leuwih enteng. Antara maca jawari jeung jawarin pan enteng keneh dibaca jawarin. Nah, terus sok sanajan ayeuna di dinya dibuang iyana, tapi tetep eta teh bisa dikanyahokeun bahwa dinya teh aya iya anu dibuang. Jadi henteu leungiteun kitu sanajan iya dibuang oge. Sabab aya cirina, naon? Nya eta berupa kasroh anu aya dina ro. Bari akur kana wazan fawailu teh. Berarti pasti nya teh aya huruf anu dibuang. Tah nu kitulah tanwin anu aya dina lafaz jawarin eta teh ngaranna tanwin iwad anil harfi tina sahurup. Tegasna iwad anil harfi teh nu aya dina segat muntahal jumu wazan fawailu tina mu'tal lam. Tu mu'tal lam lapad jawarin teh asalna lapad jawariu. Nah ieu tungtungna teh lampilna teh huruf elat mu'tal lam. Beres ta eta urang nganyahokeun rupa-rupana tanwin anu opat. Nomor katiluna kalimah isim teh bisa dikanyahokeun ku cirina nyaeta berupa alif lam. Jadi bila mana urang manggihan kalimah anu dimimitian ku alif lam eta teh tandana nu kitu teh kalimah isim. Sapertikeun mana? Nah, di dieu aya contoh al kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wadni. Tuh. Jadi teh urang bisa hafal. Mana bae ayeuna kalimah isim. Nah, urang bisa nganyahokeun lapad al kalamu eta kalimah isim. Kunaon? Sabab aya alif lam. Pun lapad al lafdu oge kalimah isim. Kunaon? Sabab aya alif lam. Lapad al murakkabu oge sami kalimah isim. Sabab aya alif lam. Nya kitu lapad al mufidu jeung al wad'i eta oge sami kaasupkeun kana kalimah isim nya eta aya alif lam. Nomor kaopatna ciri kalimah isim teh nyaeta bila mana kaasupan ku huruf jer. Nu kumaha atuh huruf jer nyaeta bila mana kalimah isim kaasupan ku huruf ieu teh eta kalimah isim teh tungtungna sok dijeerkeun. Maka atuh urang kudu nganyahokeun nu mana bae huruf-huruf jer. Sakumaha dina matan dicarioskeun hari nu kaasupkeun kana huruf jar teh nyaeta min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Nah, sapertikeun di dieu bentukna teh tah. Tuh min ila an ala fi ruba. Lamun ba mah sok dibacana teh bi. Sapertikeun dina contoh nu kadua bil baiti. Lamun kaf eta mah sok dibaca fathah. Sapertikeun dibaca kal baiti. Lamun elam eta mah bisa dibaca dua. Bisa dibaca kasroh sapertikeun lil baiti atawa bisa dibaca fathah sapertikeun lakum. Eta ayeuna huruf jer. Tuh tingali. Dina nalika aya kalimah isim nyaeta lapad albet kaasupan ayeuna ku huruf jer, manehanana teh dijeerkeun tungtungna. Tuh, kaasupan ku min tungtungna teh dikasrohkeun. Dina nalika kaasupan ku ba tungtungna teh dikasrohkeun.
Atawa nu kaasupkeun kana huruf jar teh nyaeta huruf qasam. Ari huruf qasam teh huruf sumpah. Anu mana bahasa daripada sumpah teh nyaeta demi. Aya 3 nu kaasupkeun huruf qasam nyaeta wau, ba, jeung ta. Contona dibaca wallahi, billahi, tallahi. Sarua kaasupkeun kana huruf jar tegasna nu ngajeerkeun. Kaasupan ku wau sumpah wallahi, demi Allah, sumpah demi. Tuh, maka ieu kalimah nu sabadana teh dijeerkeun. Billahi, tallahi ogen eta teh sami. Jadi huruf qasam kaasupkeun daripada huruf-huruf jar. Nah, bila mana ayeuna urang manggihan kalimah isim, samemehna aya huruf jar, nah min dibaca minal baiti, nah ila dibaca ilal baiti, nah an dibaca anil baiti, nah ieu seperti bil baiti atawa bahkan kaasupan ku huruf qasam seperti baca wallahi billahi jeung tallahi, eta teh kalimah anu sabada huruf jar teh dingaranan kalimah isim. Kunaon? Sabab aya cirikna nyaeta huruf jar. Anu mana pangna huruf jar masuk asup kana kalimah isim sabab aya na i'rab jar mah eta pikeun kalimah isim. Nah, iyalah beres urang nganyahokeun ciri-ciri kalimah isim anu opat nyaeta nu kahiji jaer tungtung, kadua ayana tanwin, katilu kaasupan alif lam, nu kaopat kusabab kaasupan huruf jar. Terakhir ayeuna urang praktekeun sapertikeun urang ningali kalimah isim ku cirina nu sapertikeun aya dina beberapa ayat tina surat Fatihah di dieu. Tuh, timimiti bismillah. Nah, nomor kahiji kalimah ismi eta teh kalimah isim cirina aya 2 hiji huruf jar nyaeta ba, kaduana dijaerkeun tungtungna. Lapad Allahi oge kalimah isim cirina aya 2 hiji alif lam 2 jaer tungtung. Ar-Rahmani oge kalimah isim cirina aya 2 alif lam jeung jaer tungtung. Ar-Rahimi oge kalimah isim cirina aya 2 alif lam jeung jaer tungtung. Alhamdu kalimah isim cirina alif lam. Lillahi eta kalimah isim cirina aya huruf jar nyata li jeung jaer tungtung. Robbi oge kalimah isim sabab jaer tungtung. Alamin eta ge kalimah isim sabab cirina alif lam. Ar-Rahmani kalimah isim sabab cirina aya 2 alif lam jeung jaer tungtung. Ar-Rahimi ge sami cirina aya 2 alif lam jeung jaer tungtung. Maliki kalimah isim sabab jaer tungtung. Yaumi kalimah isim sabab jaer tungtung. Ad-dini kalimah isim cirina aya 2 alif lam jeung jaer tungtung. Nah, sakitulah sedengkeun dina anu sesana mah di dieu teh henteu aya ciri-ciri kalimah isim. Di dieu mah henteu aya tanwin, teu aya alif lam, henteu jaer tungtung, jeung teu aya huruf jar. Adapun waw di dieu mah lain waw huruf qasam sabab manana lain demi, tapi waw di dieu mah nyaeta maknana teh jeung. Walaupun di dieu teh aya keneh kalimah isim, tapi henteu asup kana pelajaran anu bieu kurang dibahas sabab dieu mah urang nganyahokeun kalimah isim teh tina segi ciri, sedengkeun di dieu mah teu aya ciri anu masuk tina nu tadi kurang disebutan hiji-hiji. Wallahu a'lam bishawab.